Balik deh lah nyaritakeun kaayaan Mbah Radia jeung Ambu Edoh. Sanggeus akidusnya indit, Ambu Edoh tuluy nyarita ka Mbah Radia. Abah, kira-kirana bener tuh omongan si Aki Nurus Tunjung tehnya? Bener kumaha tuh maksudna maneh teh? Geus baku ari nyarita teh sok tara buku judulna. Ya, maksudna mah bener teh jimat teh. Ampuh tante bisa dipake ngalaman siluman maksud kuring teh. Atunya teuing da kami oge teh nyaho. Maksudnya mah lamun teu bener atunya urang teh leuwih gede Abah. Geus kalengitan munding 3 atuh jaba eta munding kari sakitu-kituna sok dipake gawe. Cek Ambu Edoh. Atuh ari ngabohong mah kari penta deui bae gampang. Ambu Edoh ngahulang Mbah Radia pok nyarita deui. Geus lah pikiran teuing mending mah. Ambu, ayeuna pikiran bae kasalamatan maneh. Kapan kepeuting cenah cek Aki Dusni maneh bakal dipapakeun ku siluman. Cek Mbah Radia deui. Lain tuh dah Abah, kami masa jadi mikiran maneh hari kieu teh. Hari kieu kana munding gitu maksud teh. Eta bener-bener urang masih sial pisan we Abah. Dah eta teh gara-gara nama Sirang dan Nurus Tunjung ondel-ondel. Kami masa jadi bener-bener rugi gede. Jadi segala beak. Naon urusana jeung nyimar geus karuhana oge maneh nu salah mah. Gara-gara maneh kapan salah mere wadal. Puguh kacida rugina urang teh jadina. Enya ari kitu nama Abah geus kuring ngaku salah. Tapi kumaha da ayeuna mah geus kajadian atuh. Ngan ari kuring mah seueul kasih ondel-ondel teh. Nya eta masalah munding. Sok teu nyambung di maneh mah. Ih, ari si Abah hese cek kami ge ari ngomong jeung anu boloho mah. Yeuh Abah dengekeun. Kapan ari balas si ondel-ondel kasaturkeun maot teh? Bae oge lain maot. Kapan urang teh ngalayar di ka manehna? Ngalayar oge pan mere munding. Bari jeung eta paehna oge teh tulus pisan. Rugi atuh urang teh. Ari kitu. Ari si Abah. Boloho cek kuring ge. Ari manehna ngalayar teh ka urang. Ya sakuduna mah ye ilahara di lembur urang. Manehna oge kuduna ngalayar ka urang, kudu sarua mere munding. Kapan geus ilahar di jaman lembur mah lamun hajatan oge. Lamun si anu kondangan sa anu, pas engke kondangan deui kudu mere sa anu. Sedangkan si ondel-ondel asa boro-boro malikeun deui munding ka urang, asa teu nyeuleuk irung-irung acan kami mah. Atuh meureun mana kitu oge teu beugeun duit jangan lainna Ambu. Geus lah atuh kudu dipikiran teuing dang geus. Cek Mbah Radia. Geus teu bisa Abah. Ya gara-gara manehna teh kuring mah lain bae munding nu leungit, tapi loket kuring oge nu eusina duit 30.000. Kapan dicokot ku manehna? Atuh tuluy rek kumaha Ambu teh ayeuna? Tanya Mbah Radia. Siga nu geus teu rajeun ngadeng ngomong Ambu Edoh teh. Anu ngan mikiran bae pakaya, anu padahal mah nyawa manehna teh keur aya dina bahaya. Lantaran ceunah cek Aki Dusni oge Ambu Edoh teh kepeuting rek dipapakeun ku siluman. Tapi Ambu Edoh mah lain mikiran eta, kalah mikiran bae banda anu geus eueuh. Jadi Mbah Radia teh seueul ti ditu nama. Ari Ambu Edohna ditanya ku Mbah Radia kitu teh kalang ngahuleung. Tapi teu lila pok manehna ngomong. Kuring ayeuna rek mah Sirang ondel-ondel Abah. Kuring mah rek nagih ngalayad. Rek main 2 kali lipat rek dibungaan ku kuring mah. Pokona manehna kudu sarua ngalayad ka kuring jeung kudu dibungaan. Kudu mere leuwih ti munding. Cek Ambu Edoh, kadeh kitu Mbah Radia teh atuh mending ngajengkok. Kumaha? Dedengan maneh rek nagih ngalayad ka Nyimar. Lain ka Nyimar Kami mah rek nagih kasih ondel-ondel. Maksudnya teh kadinya atuh dasar bak kami mah nyimar nyanyi si ondel-ondel gitu. Geus kumaha maneh bae lah. Tapi ari cek kami mah era atuh ku batur mangkana kada ditagih. Bari jeung dibungaan ongko. Teu era kumaha kami mah batur oge sarua. Ari kondangan bongkalan teh sok dihitung hutang. Pokona mah kami ayeuna rek indit kasih ondel-ondel, rek lagi ngalayar munding ka kami. Kudu tambahan ongko. Mbah Radia geus teu rajeun deui ngadebat omongan Ambu Edoh. Da percuma cenah. Dan masih dicaram oge tetap bakal ngodod. Antuk nama diantepkeun bae kumaha kahayangna. Nya tugas kumaha maneh bae Ambu ari teera mah. Teera teh kami mah geus Abah kami merek indit heula. Sugan ka rezekian deui munding teh. Cek Ambu Edoh bari tu leos indit. Ari Mbah Radiana sok kudu garo-garo teh ateul. Hapunten kasadayana sateacana dongeng dilajengkeun sapertos biasa. Pribados bade kintun-kintun heudah salam kanutos komen dina acara dongeng Sunda gara-gara salah wadal bagian ke-28. Kapiatur salam anu kahiji ka Teh Eti Nurhayati di Taiwan. Hatur nuhun pantos ngarojong channel budaya Sunda Pandendengan. Mugia dongengna katampi. Saterasna Teh Wiwin di Taiwan oge hatur nuhun Teh Wiwin. Kang Mariana Yana channel hatur nuhun. Nyai kuncen ake kuncen BSP hatur nuhun ya. Tos ngarojong teras channel budaya Sunda Pandendengan.
Teras Kang Haji Pahru di Serpong, hatur nuhun Kang Haji Pahru. Teras Mamah Andri Maulana di Karawang, hatur nuhun. Teh Eni Suhaini di Batam, hatur nuhun. Teh Emi Suhaimi di Kuningan Poliwetan, hatur nuhun. Kang Setiabudi di Bandung, hatur nuhun. Hensuk Mayang Sunda alias Neng Heni teh di Lembang, Bandung, hatur nuhun. Teh Linda Imut di Bandung, hatur nuhun. Dr. Yulinda Belia di Tasikmalaya, hatur nuhun. Parantos ngarojong channel budaya Sunda Panidingan ti Kawitawal. Kang Prabu Arjuna oge hatur nuhun. Ibu Yayah di Ciledug, hatur nuhun Ibu Yayah ngarojong teras channel budaya Sunda Panidingan. Doyok nepada channel oge hatur nuhun. Kang Eki Ginanjar, hatur nuhun Kang Eki Ginanjar Bandung. Kang Eka Bambang Kamajaya di Balai Endah Bandung, hatur nuhun. Teh Sri Hartati di Purwakarta, hatur nuhun. Teh Suhyati M, hatur nuhun. Teh Is Juliani, hatur nuhun. Teh Tami Malihah di Ciamis, hatur nuhun. Teh Luna Irma Rusdianti Kawiti Bandung anu ayeuna linggih di Singapura, hatur nuhun Teh Luna. Kang Hari Ismail oge hatur nuhun. Kang Gugun Gunawan Soreang Bandung, hatur nuhun. Ti Andrili hatur nuhun. Mahdian di Pasteur Bandung, hatur nuhun. Ibu Osi oge hatur nuhun teu kantun. Ade Merandri di Bandung. Kang Iwang Maulana di Karawang, hatur nuhun. Teh Aah Taylor di Kawiti Sindang Agung Kuningan, hatur nuhun. Teh Sari Rosyati. Mang Tatang di Tasikmalaya, hatur nuhun Mang Tatang. Parantos ngarojong channel budaya Sunda Panidingan. Kang Herman Palid ya di Margahayu Selatan Bandung, hatur nuhun. Najia Jenaira Cina, hatur nuhun. Amsar Jen Sarang Penjahit Aldi. Mudah-mudahan sadayana dina ginanjar kawilujengan. Hapunten kakirangana, mangga dongeng urang teraskeun. Tuturkeun heula lalampahan Ambu Edoh anu rek nagih ngalalet teh ka Bimaraah. Katempo Ambu Edoh teh leumpang namanya ngincig, ari paromana beketut haseum. Sababaraha urang jalma anu pasarandog jeung manehna malinggir ngajauhan jeung pati kecawis. Najan kitu Ambu Edoh mah jongjon bae leumpang teu mikiran jalma-jalma rek kitu rek ieu oge. Ah masa bodoh teuing cenah. Da memang ari Ambu Edoh mah teu akur jeung saha bae oge. Da geus katelah we nama jalma medit. Komo ayeuna mah jalma-jalma teh geus warahisieun. Da Ambu Edohna geus kacaturkeun munjung teh. Jadi wajar lamun jalma-jalma parahi ngajauhan manehna teh. Teu kungsi lila Ambu Edoh geus anjog ka hareupeun Imah Bimaraah. Jauh kena oge geus wakauk ngageroan. Heh ondel-ondel, kaluar sia. Cek Ambu Edoh bari leumpang ngadeukeutan lawang. Tuluy kalacat kana golodog bari jeung wakauk deui, malah beuki tarik ka geroana. Ari Bimaraahna harita teh kaperengana keur mirun api di dapur bari narokan suluh. Barang ade ngesoro Ambu Edoh wakauk ngageroan manehna, Bimaraah teh meuli kaget ngorejat. Eta saha mun sateh ngageroan wakauk kitu teu sopan bari oge. Cek Bimaraah bari hudang nangtung tuluy leumpang nyampeurkeun ka hareup. Ari bedog nganu keur dijingjingna poho teu ditunda. Teu lila Bimaraah geus aya di hareupeun panto. Tuluy muka panto barang bray. Katempo Ambu Edoh keur ngajanteng bari jeung mulak cangkeng. Bimaraah reuas. Pok ngomongna oge rada tegeug. Da meureun seueul nempo kalakuan Ambu Edoh kitu teh. Aya naon ka dieu maneh? Wakauk siga jalma teu waras bae. Tanya Bimaraah bari molotot. Ari deuna katempo ngajingjing keneh bedog. Atuh nempo kitu mah Ambu Edoh anu satadina rek ngarekat oge jadi malik reuas. Dengan anu mudak cangkeng diturunkeun. Pok nembalan bari leuleuy ayeuna mah ngomongna oge. Ji punten Bimaraah ngaganggu. Cek Ambu Edoh teu kebat ngomongna lantaran kaburu ditempas deui ku Bimaraahna. Nya poh ku atuh ngaganggu. Sok rek naon bari deui ka dieu teh. Cek Bimaraah bari angger molotot. Ambu Edoh bener-bener malik soak. Tapi geus kapalang kagok pok manehna nyarita. Ji ari maksud kuring ka dieu teh. Rek nagih maksudna mah Bimaraah. Cek Ambu Edoh. Atuh Bimaraah teh beuki ambek. Pok nembalan bari angger molotot. Rek nagih. Emangna kami buka hutang ka maneh? Hutang naon? Irah jeung kami ngahutang ka manehna. Cek Bimaraah. Ambu Edoh beuki sieun tapi angger bae wehna nembalan. Ji kapan hutang ngalayat atuh Bimaraah? Ya punten ya Bimaraah. Kapan basa kuring ngalaid ka dieu teh? Basa Bimaraah kabajakeun maot teh. Ya terus kan kuring ngalaid ka Jang Ekek, ngalaid oge maneh munding kapan? Tah ayeuna anak kuring si Nyai maot. Bimaraah oge kudu ngalayat atuh ka kuring. Nya jeung tambahan atuh saeutik mah. Ulah sarua teuing maneh munding.
Cek Ambu Edoh terkirim-kirim. Kadek itu bimarah teh atuh jadi molongo. Kakadek ngadenge cenah cek pikirna. Aya jalma ngalayan munding kudu dibayar deui ku munding nu sarua malah kudu dileuwihan. Tapi bimarah teh reh nyarita pok bae manehna ngomong. Ya Edoh dengekeun ku gebir maneh. Kami mah kadek ngadenge aya jalma ngalayan dianggap ngutangkeun mah. Tapi geus kajen lah ku kami rek dibayar. Kan kami oge rek nuntut heula ka maneh. Cek bimarah giliran Ambu Edoh anu ngahulang rek nuntut naon ari bimarah. Cek Ambu Edoh main nama ngomong na angker deuleuy kulantaran sieun teh aku bimarah anu ngajingjing bedog. Hayang nyaho kami rek nuntut naon? Yeuh dengekeun Edoh. Yeuh kami oge geus nyaho maneh teh tadina boga niat ngawadalkeun kami ka siluman anu dipukeut ku maneh lain. Sok siang aku. Cek bimarah. Ambu Edoh mending renjag ngadenge bimarah ngomong kitu teh. Ih cek saha kuring rek nyemakeun bimarah. Ulah pada nuduh bae bimarah fitnah eta teh ngaranna. Cek Ambu Edoh bari jeung ketemu pias begetna. Fitnah kumaha sia? Puguh kamu manyaksian sorangan. Sok sia. Hari-hari tamain naon maksudna sia maneh daging hayam ka kami. Ambu Edoh beuki ngarenjag. Atuh kuring mah niat hajat maksudna naon? Tembal Ambu Edoh bari jeung gugup. Tapi sia naha daging hayam teh pamere maneh ku kami dibikeun ka anjing bugana kulisi. Maksudna mah basang haja ku kami dibikeun ka anjing bugana kulisi. Eta si anjingna kalah modar terus bugarna robah jadi tangkal cau. Kapan sarua jeung anak maneh anu paeh robah oge jadi tangkal cau. Cek bimarah deui. Ambu Edoh beuki sasah rek ngap ngomong tapi ditempas deui ku bimarah. Geus sia tang mungkir. Geus sia cuang ka balai desa jeung kami. Cuang dileungkeun sia jeung tua kampung paeh teh jeung kulisi. Kagok aing mah sia ambil arapa lain jalma-jalma lamun maneh teh munjung. Cek bimarah. Ambu Edoh beuki soak pisan ngadenge kitu teh pok manehna nyarita meninggal leungis. Geus ulah kituan bimarah hampura kuringna. Kuring mah sing demina ge teh niat ngawadalkeun bimarah. Cek Ambu Edoh ari kitu sia rek ngawadalkeun saha? Cek bimarah deui bari molotot. Eta kuring mah maksud teh ngawadalkeun teh jeung ekek. Tembal Ambu Edoh teuing ku gugup-gugupna atawa teuing kumaha kalah jujur rek ngawadalkeun si ekek cenah. Atuh bimarah teh beuki ambek. Jes sia, tah si jujur sia. Berarti sia rek ngawadalkeun anak aing sia. Cek bimarah deui bari jeung ambek. Ambu Edoh calangap, karek sadar mainna keceplosan. Aduh, nah ieu sungguh teh kalah keceplosan ngomong. Gerentes Ambu Edoh. Ari bimarahna nyarita deui beuki molotot, malah leungeun anu keur nyekel bedog oge teh sadar diamang-amang. Dasar kurang ajar sia. Teu boga rarasaan sia kalah ngalun rek ngawadalkeun anak batur, laporkeun sia ku nu berwajib ku aing. Cek bimarah ngancam. Ambu Edoh beuki pias. Ulah bimarah ampun, ulah dilaporkeun kana berwajib. Geus kajen kieu kuring mah. Sok bimarah rek minta naon bae ku kuring rek dibere. Asal ulah minta salah ke kuring si Abah. Cek Ambu Edoh bari jeung sasah. Kadek itu bimarah nu tadina geus bener-bener ambek aya ngalaporkeun Ambu Edoh teh jadi mikir deui. Ieu mah dasar milik sigana teh. Keuna rek diturutin heula ku aing. Moal dilaporkeun heula. Rek dimanfaatkeun bae mendingan. Aing ge minta tanah jeung munding deui. Gerentes bimarah. Di sejen pihak Ambu Edoh geus kategan bae sieun bimarah teh embung diajak kompromi. Da geus kabayang ku manehna kumaha cenah lamun dimarah keukeuh ngalaporkeun manehna kana berwajib teh. Meureun salian ti wirang di kolom catang bakal diusir ku jalma salembur. Mending mun teu dihukum mah ku nu berwajibna. Atuh pok Ambu Edoh teh ngomong deui bari jeung beuki ngaleungis. Kumaha bimarah? Sing karunya atuh ka kuring teh. Sok bimarah hayang naon? Cek kuring ge asa ulah minta si Abah. Salah ki kuring. Ku kuring ditedunan. Cek Ambu Edoh deui. Bimarah masih kene ngahulang tapi teu lila pok ngomong. Nya tuh geus kami karunya ka maneh. Ku kami mau dilaporkeun kana berwajib. Tapi maneh geus janji ya rek mere naon bae ka kuring anu dikayang ku kuring. Cek bimarah. Nya kitu sok naon bae oge rek dibere asal ulah minta si Abah cek kuring ge. Tembal Ambu Edoh. Kami oge teh hayang ongko ka salaki maneh mah. Keun mah geus kolot goreng patut ongko. Ih, keuleuh beurina ge. Cek bimarah. Nya syukur atuh bimarah. Sok ayeuna rek minta naon asal ulah dilaporkeun kana berwajib kuringna. Cek Ambu Edoh deui. Atuh kami minta tanah nu aya di kidul daya. Jeung munding 2 siki kumaha rek dibere moal? Ambu Edoh rada ngahulang ngadenge kitu teh. Atuh da rek teu ngahulang kumaha ari tanah anu di kidul daya teh. Sawah manehna anu pang-alus-alusna tapi lamun teu diturutkeun meureun matak cilaka. Da pasti kalah kawan manehna teh anu munjung dilaporkeun kana berwajib ku bimarahna. Nempo Ambu Edoh kalah ngahulang kitu pok bimarah ngomong deui. Kumaha rek dibikeun moal sia? Tapi teu dibikeun kajen. Ku kami rek dilaporkeun kana berwajib. Ambu Edoh ngarenjag, pok manehna guat-guat nembalan. Nya ku kuring dibikeun, hitung-hitung hajat maleg kuring mah. Ambu Edoh seuri ngadenge kitu teh. Aku mah karep maneh bae Edoh, rek hajat maleg rek hajat naon.
Nu penting mah sawah jeung munding dibikin ka kami. Sok ira dibikin mundingna. Kami minta poe keneh. Cek Bimara. Nya geus ayeuna keneh ku kami rek dibikeun. Kami rek balik heula. Cek Ambu Edoh. Heuh gawat ka ditu, awas ya lamun bodoh. Cek Bimara. Ari Ambu Edohna turun ngaleos indit. Nah hatena gugulunuk. Ampun teuing. Nah aing teh apa-apa teuing atuh, lihat hayang menang untung. Aing kalah buntung kudu meretan aja munding. Kalah bagi anggot aing rugi teh. Kerentas Ambu Edoh bari lempang. Caturkeun peutingna di lembur Cipansur. Kakarek oge wajib sarereh budak kaayaan geus menisep di jempling rehe combrek. Teu sirikna teu kadenge aya nu sora batuk-batuk acan, malah sora gaang jeung jangkrik anu biasa kadenge rame oge. Harita mah siga nu nyerumput teu kadenge pisan ngarasada. Keur kitu angin tujuk-ujuk kadenge gelebug, tatangkalan pating pelenod, sora imah panggung pating rarekot, tuluy teu lila disusul ku sora anjing anu bebaung. Mepeskeun kaayaan jemplingna peuting. Dina kayan itu Baharadia jeung Ambu Edoh masih keneh nyararing. Duanana meni leuwas barang adanya sora angin anu ngagelebug disusul ku sora anjing anu bebaung teh. Abah eta dengekeun, eta sora anjing meni bebaung kitu. Cek Ambu Edoh bari diuk ngageser ngadeukeutan Baharadia. Ari Baharadia oge ketempo soak, awakna mani ngadegdeg bakat ing sieun-sieunna. Ambu, kami oge ngadenge. Keun tah rek papakeun maneh cek ake urusnya oge. Tembal Baharadia ngomong nasi ganung hajakeun kalah jeung sieunan Ambu Edoh. Padahal main oge soal kacida. Cih kalah teh sigan bunga kadenge kami rek dipageun ku siluman teh. Bungahnya sok maneh aku. Baharadia ngan saukur ngareret. Ari keur kitu kadenge asora kuda siga nu ngadeuketan ka pekarangan imah manehna. Atuh Ambu Edoh jeung Baharadia teh beuki ngadeg-deg deui bae. Ngan waktosna seep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.